coba Gusti aing mah inget kaleuweung ibalapak keneh geura baudak mah lolor keneh aing teh nya di imah capek di lemur naon di leuweung capek geura memeh inget kudu lalampah heula jadi dilampah ku aing balapak balik capek itu dah coba beurang deui si abah bisi ngarep-ngarep teteh senter lap eta teh dak geura seueuhan aing mah tara kalolotor dak lap-lap teh sok baras sih usu nyaring ada coba di imah sugana naon mah ieu berantakan kieu naon kade ngilu kaleuweung buru bantuan ngaguar-guar pare we hayang garing kabeh enak malah genah geus garing mah genah beureunan aing ngeureuyeuh deui ngariep bapak eta si abah ngagebug naon urang ka huma urang eta aing bantuan ieu ngaguar-guar pare wegah nya wegah kunaon wegah panas coba si usu teh ngilu di si oneng wapah wegah panas nya mentak naon enggak kapanasan geura usu da aya tudung ditu cetok aya moal panas moal hayu heran eta budak eta aing mah sakola henteu geuningannya ayeuna di bahan kaleuweung ku indung teu piraman tuan malikeun mah emak pan eta naon ngarit maneh ieu moe ngaguarkeun hungku da mah aya diguar-guar paling geus sapoe 3 kali ngaguarkeun garing teh diangkat ku abah ieu buru singkiah man bubututan aing ieu hah njung atuh emak si koplok kujung emak aing mah teh kudu di jurung-jurung da aing mah arek init semua bisa gawe meureun kitu mah geura hai buru nyai kumaha engke ngalanjutkeun nah hirup kitu mung gawe mung lampah semenangkeun tukang tani mah bisa ngarit-ngarit acan engke da mah ka tukang tani nyari ka tukang naon koplok nyebutkeun mah ka tukang tani ka tukang beca mata sama coba acara asana teh majar mani mau ka tukang tani leuweung we jodoh benang diatur ku jelema da aing ge otak mah hayang ka insinyur itu laku geuningan kepewe ka tukang tani keneh hei buru nyebutkeun moal ka tukang tani kos anu benang di eta ku jelema